loba nu ngalamar ka Ibu Ratu Arimi dewek teu teu kaitu teu tega dulu teu tega aya ningali Ibu Ratu Arimi diparebutkeun bari can puguh Juragan Bima teh maot jeung henteuna sanajan kabejakeun Juragan Bima teh geus maot tapi hate mah aing tetep ieu teh mungkin heeh percaya teu percaya lir beneran barang yasta jingan nuju ngadangukeun bangbung hideung kalarasan ieu Arya Bima salaresna Bima teh teu acan maut malahan kengeng pangalaman anu luar biasa di lautan. Ieu Bima maksad bade ngadugikeun pangalaman ka Semar Badranaya margi pangalamanna cocok sareng anu disaurkeun ku Semar Badranaya. Sada naon doh? Aja kaget ya aing. Pot. Uluh. Lain teu mungkin nu maot hirup deui. Aja kaget ya aing, Pot. Nah dedengeun teh mineng. Daremen dedengeun teh. Lami-lami asta jingan ningali Bima ngagedik ti katebihan. Ulah, Bapak aya jurig, Pak. Aya jurig, Pak. Alas ya. Kunaon akang silaing lompatan, Pak? Tulungan, Pak. Pak, naon setene lompatan? Aya jurig, Pak. Jurig naon seti beurang? Aya jurig, Pak. Aya jurig, sumuhun, Pak. Ulu. Manya seti beurang aya jurig, jurigna linglung. Baru kana peuting beureunan. Jiga kumaha jurigna jang? Awakna hideung, Pak. Beungeutna bodas. Di mana jang? Payunan abdi aing. Demi Allah aya jurig, Pak. Du bener jang. Da balik ka demi Allah si aing mah jurig. Asli aing da ulah nepi ka murid ka 10 punuk. Pak, jurig, Pak. Aja kaget ya aing, Mar. Tuh nih, Pak. Ayana jang. Tah bapak tah cabut nyawa tah. Oh, wala jurig teh malaikat teh. Jurig naon jang tinggali, Pak? Raden Bima utawi Bratasena tuminak dateng angarsa. Jurig dah wala. Aya nak, Kang. Ulah sia teh eling datang aing. Da wala jurig goblok. Aya ririwa. Keun Bapak cenah dihakan. Udaon Mar, jang tulungan aing, jang. Udaon datang aing teh eling. Jang, udang goblok. Ya nak, jang. Mar, agan tong dicekek. Datang aing jiga nu soak sia kunaon, Mar? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh aya anak agan. Nah, ieu teh agan teh ririwa.
Atanapi ieu teh agan teh juragan Bima masih keneh jumeneng nu upami agan diriwa panginten agan teh ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa kabedol ku kapanasaran haliah dunya aya kapanasaran aya kahariwang dina mangsa agan ngalepaskeun nyawa jadi marakayangan aya anak nah ieu teh agan teh ririwa atanapi masih keneh jumeneng bar jisim abdi agan si Semar nyangka juri gaing tingali mar suku aing masih keneh napak kana taneuh aing hirup keneh mar aya anak agan teh masih keneh jumeneng aing hirup ceuk saha aing bae Gusti nu Agung agan loh paingan hate teu percaya salira maot agan ceuk saha aing bae mar jang udang jang juragan Bima masih keneh jumeneng jang udang jang hudang jang ganeng apaan sih di kerteling cicing coba tas si koplok hudang jang juragan Bima masih keneh jumeneng Allahu Akbar agan pot agan masih keneh jumeneng aing hirup keneh pot uluh Gusti nu Agung agan saurna agan teu maot agan ceuk saha aing bae pot agan gojrut agan teu tos maot agan malahan abdi minggu kamari abdi teu tahlil ceuk saha aing bae Pak dola hudang dola juragan Bima masih keneh jumeneng hudang dola hudang si buru-buru buru dola aduh Gusti agan dola geuleuh teh ceurik si eta aing tah agan saurna agan teh maot ceuk saha aing bae heula Pak wartoskeun Pak bagja agan masih keneh jumeneng bar bejakeun ceuk saha aing bae ai saurna mah agan maot teh saur juragan dorna ceuk si guru dorna sumuhun sidik aing teh dititah teh ku si guru dorna agan dipiwarang aing dititah ku si guru dorna mar uluh dipiwarang naon agan mesi rokok cicing sia teh tong heureuy wae da dorna mah tara udud ya tara meuli lain tara udud teh pernah aing ningali dorona udud surutu dulu badag geuning agan teh dipiwarang ku dorna inggih dipiwarang naon agan cobi aing teh mar dititah ku si guru dorna teh nyaeta dititah neangan Tirta Pawitra dipiwarang milarian Tirta Pawitra ulu geus nu apa we ulu naon Tirta Pawitra teh Tirta teh hartina cai ai Pawitra teh suci jadi cai kasucian oh dugan nepi ka heureut ieu pamikirna mah jeung dewegan cenah miwarang milarian Tirta Pawitra ka mana mimiti aing dititah teh ka leuweung bar ka alas Tibrasara tuh berarti bener kalapa lajeng aing init ka leuweung bar di tengah leuweung aing pangijing dua buta bar kemar ngahalangan ka aing ku aing kita dua buta dipaehan bar ngahalangan ka aing ulu lajeng aya tangka ka aing di laut bar
dina mangsa aing keur ngubek laut aya nu datang ka aing mar saha kan hiji naga mar datang nyamperkeun ka aing ngajak gelut eta naga nyerang ka aing eta naga aing gelut jeung naga ulu agan gelut jeung naga aing gelut jeung naga teu kagoknya dunungan mah jeung naga gelut teh ari ieu jeung entog we ieu ari aka apa naga apa si teh sagede kumaha jeung Japati naga mah gede teh jeung Japati Japatina 2 asa ngabe ngomong nanti si ieu lajeng eta naga ku aing dibatek mah naga teh dibatek ku aing dibulitkeun kana beuheung aing mah mana jero baju aing aya orai ngabulitkeun beuheung aing mah ulu luar biasa tuh Pak Bapak mulitkeun orai kobra nya Pak sugana dipacok dulu Bapak maut ka Bapak teh kitu we sia mah lajeng dina bangsa aing keur sape di tengah lautan ngadak-ngadak eta lautan teh mar simpe anu tadina omak cing jalalegur ngadak-ngadak simpe mar angin eueuh aing ngamang di lautan mar agan ngamang tapi teu koneng naon sia jing kalau nyai keur dinas itu serius dulu mah jejak syagwai dan karasa puas lajeng dina bangsa aing keur ngambang kitu mar anu kaluar tina awak aing ulu aya nu kaluar tina saliraagan bener naon cahaya 4 warnane cahaya 4 warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang sayang jang cicing puasa di Ciduhan ya paduli gigi garing lajeng eta lila-lila cahaya teh ngawujud mar jadi makhluk cahaya teh ngawujud jadi makhluk naon sarua jeung aing sami sarengagan hinggi ngan awakna leutik mar sagede congcorang salirana alit sageng congcorang hinggi napak sanjang mar di laut ulu ditanya ku aing saha sia kabeh agan lain pan itu teh ngobrolkeun sorangan cicing itu teh ngadoeng babal sakalancuk teh beletuk deui hayang aing ngamuk di dieu beda-beda teh jeung teuas gebuk teh ampun teu pindah aing bade dieu tah pot pindah dengkel bade aing rujit teh sia aing lajeng ditanya ku aing saha sia jawabanana aneh mar naon sia teh aing teh sia teh aing teh sia neangan naon sia bima datang ka dieu jeung bima leutik lajeng jeung aing dengan tirta pawitra lamun sia hayang nyaho tirta pawitra asup kana ceuli aing saur saha jeung bima nu leutik jeung aing teh boro-boro teu mungkin aing kudu asup kana ceuli sia pamohalan aing kudu asup kana ceuli ayeun jawabanana leuwih aneh mar naon tong boro sia bima dunya asup kana ceuli aing ulu jero ya ilmu teh deuleu jero naon boro-boro jero aing teu ngartiin ku ari teh lieur jero kana jet pam
tuh mungkin aing asup eta mamar dina bangsa aing teu percaya aing asup kana ceulina aing kasedot ku ceuli pus kana ceulina teh jelema Walah. lebat asup pada ceuli bar ulu aya naon nya ti ceuli cicing baba beletuk kana ceuli teh pas aing asup kana ceuli teh ngadak-ngadak mar Wah. kakara umur hirup aing mangihan kagenahan jiwa anu luar biasa betah aing dina jero ceuli bar Laras. ti ceuli herang panon aing teu lapar teu hayang nginum teu hayang naon-naon genah jiwa aing bar teu loba kahayang estuning masrakeun sagarupana ka numur bengalam lajeng biba kumaha rasa di dieu jeung aing teu genah di dieu aing teu boga rasa naon-naon aing genah marnah tur tumanina tah anu diteangan ku sia teh hakikatna jiwa katelangan jiwa sia ceuk eta bima leutik kaluar sia bima aing teh emung marda betah lajeng nah eta mah purai teh cahaya nyeretkeun ka aing mar aya cahaya nyeretkeun ka aing terus teh aing kabus ka lautan mar didinya mar aing mikir jing horeng aing teh pangih jeung jiddat ti diri aing mar aing pangih jeung aing sorangan mar antara kuring jeung kurungna antara jisim jeung kuringna papangih paingan cik Semar baheula lamun ngaji ulah keluar tina diri lamun ngaji keluar tina diri maka sasar hirupna lamun hayang apal ka dirina kudu apal ka Gustina di mana-mana geus apal ka Gustina bakal ngarasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa nulis lain bodoh teu bisa maca tapi bodoh teu umaku teu umaing hirup anu kagungan mar aing geus pangih mar aya anak paingan salira cahaya gilang gumilang agan tingali jang pamenteuna nepi ka cahayaan kieu jang Laras. luar biasa dawala dunungan aing lejang nepi ka cahayaan kieu dunungan nyaa sarua we teh dari kieu polos pisan teu aing nu banu kieu lieur lah heeh Gusti da ieu jelema tarakat teh nu kieu ye Jadi atah tarata pakur teh kieu teh tepi kahartieun teh hare-hare gitu. nya wah jeung daeng nyaho deung mah jadi aing teh geus pangih ka diri pribadi bar jadi luar biasa omongan si Semar kapangih ku aing bar hiji eta aing terek bebeja ka sia kaduana aing teh hayang balik ka Pringgandani sano aing jeung si Arimi mar uluh sia ieu ye nu riweuh mah ieu Celaka ya. naon sia ngagebeg bar jawab yang cing bejakeun ya Ya kan. jelaskeun ka jajang kayani Pringgandani jang tidak bola ku jadi bola sok panitana ge ka aka Nitah deui sia mah. eta tadi ngecebrek sok yok jang sieun disentak moal aya naon pot nguningakeun agan naon saparantosna agan kawartoskeun maot teh di Pringgandani teh aya kajantenan kajadian naon sekali oge kusia kaing mah geuleuheun nyetak wae liam teh aing rempon di tadi aya kajantenan agan kajadian naon punten ieu nyagan naon apa nagan teh kasaurkeun maot gigi atuh gojrud di Pringgandani teh juragan Arimbi teh punten jadi rana punten ye uloy tah kulantaran kawartoskeun juragan Arimbi Ratu Pringgandani janten rana breng teh agan naon seueur anu ngalamar seueur nu bogoheun ka pabajikan aing loba nu bogoheun sumohon
tak ieu ge pun lanceuk rek ngalamar dagur wae goblok teh hayang dijejek aing henteu agan mun bapaknya nah tong dieu Aku batur mau. bener Syamar bogoh ka pabajikan aing demi Allah agan teu sing culang ngapak teuing Aisyah yang modaran aing paehana aing Aku batur mau. sangareunahna uloy ulah tak kulantaran seueur teuing anu ngalamar kapaksa dipringgandani teh diayakeun saemara belabar kawat adu jago aya saemara sumohon adu jago saha-saha nu tiasa ngelekeun jago saemara tiasa ngaboyong Ibu Ratu Arimi saha jagona Tuang Putra saha Udin Coba. ti mimiti iraha anak Bima jadi Udin blegung saha Tuang Putra Gatot Kaca jadi jago saemara bar jisim abdi urang ini ka pringgandani bar diaut-aut ku aing eta saemara kumaha diaut-aut saemara ku aing kupingan teh agan bade ngawut-ngawut saemara Allah. tinggi tegeuna pabajikan aing diparebutkeun bar ari agan angkat ka lautan bawartos ka tuang garwa henteu jadi sanu lepat aing Wah, iya. waduh si Semar edan iya kejadian teh parantos jaya dina kungkungan kodrat irodat numurubeng alam iya teh hiji ujian kanggo agan saparantosna agan nyaeta menakan pangih jeung jisim jeung kuringna gigi da ieu mah bogan agan nang tangkana pasoalan bade dikumahakeun ayeuna kejadian ieu ya hayang rengse upami hayang rengse agan kaitu ulah nyanak tina nafsu ulah nyanak tina dendam benci jeung kasulit hati jadi aing kudu kumaha tah agan ieu saemara teh parantos ngajantenkeun ketok palu undang-undang Ibu Ratu Arimi Nah, aturan jadi rengsena teh kedah jago saemara eleh beres. jadi aing kudu kumaha tah agan supaya rengse kejadian kaitu mah kaitu jeung wayahna agan kedah ngiring saemara aing milu saemara sumuhun ngalawan si Gatot sumuhun Thanos naon sia Juragan Gatot Kaca teh putrana Juragan Bima kawas apa kena pancak kaki ayeuna tidak gelut marebutkeun Ibu Ratu Arimi nanaonan marebutkeun bapak jeung anak upami kitu tong kagok Juragan Bima jeung Juragan Gatot Kaca marebutkeun Ibu Ratu Arimi bapak jeung abi hanya ulah marebutkeun naon entog diuk jang atuh aing datang ka itu ge birat mar aing datang ka itu tah ka ituna ulah ngange acuk anu ieu jadi aing tong make baju ieu sumuhun make baju naon mar karsagan baju Pemda Atau baju pramuka. otakna teh ampun ada napi ku abdi pasian ieu legging Legging maca. kebayang Juragan Bima make legging mah teu ngagenu Depe ka dibayang-bayang gitu aing jadi aing teu make baju ieu sumuhun supaya caina herang laukna beunang Nah, jadi mah beres. wajisim abdi salira bade dipasian acuk Dah. si Semarek mere baju ka aing sumuhun Kang. tong dipercayakan make jeung mere baju manehna ge buligir cicing saya teh cicing kumaha sok agana peureum laceng ieu ge Iya Arya Bima meremkeun dua sosana dijian ku Semar Badranaya leungit tiri anu sayakti ilang warna anu senyata ngacangelek dadia denawa dadia jurig itu ujaring carita
nuju yati nuju deni rasalin busana nuju yati nuju deni rasalin busana uluh Gusti salin busana sapisan sing goreng jelema mah kumaha nu nyieun ye maka anu nyieuna entok datang lagi meri halo bapak itu naon juragan Bima jadi kieu pak cicing jang kumaha ge ja halo jadi bentelug ge da Gusti nu agung nah aing jadi kieu mar tah upami kieu mah moal aya nu uningan ka agan hebat si Semar ngiring saya maragan jadi mar tak ganti wujud nami gentos ngaran aing ganti sumuhun sahabar ku abdi pak cicing goblok jane asih akang rek kau teu meunang akang ulah ku sia teh liweuh sok emar meh tereh salira dipasyanami ku jisim abdi pawana suta walah pawana suta sumuhun aya hartina aya hari pawana teh hartina teh angin sumuhun hari suta teh tolak aduh jadi agan teh tolak angin tapi kapipiluan mah sia cicing pawana teh angin laras hari suta teh anak jadi pawana teh angin suta teh anak laras jadi agan teh anak angin berarti hitut aduh eta cicing jadi jejak wae goblok nah aing anak angin apaan agan maka pungkur diroroku Batara Bayu dewa angin di sawarga Maniloka walah gitu dalam Semario luar biasa mar mangga agan ngiring saya marah jadi mar hayo mangga urang pada bro hayo mar ini mar hayo jang alim naon alim nah tara saya mangga jeung alim hah naon diperingkeun di pada hareudang dangukeun ku bapa naon apaan urang terek ngalamar ka itu teh edek nyamar hartina nyuput buni nu caang nebrak bari jeung teu katemong tuluy ayeuna juragan Bima anu keur nyamar bareng jeung urang tiluan apaan diperingkeun teh loba nu apaleun ka urang teh sok rek kumaha heueuh deuleu jang nginum cerang isuk-isuk saya jadi cerdas aduh tapi jang moal nu apaleun ka sia jang moal nu apaleun tuturkeun bapak jang percaya ka bapak model bala ya Kang percaya lain naon diperingkeun teh teh gede hutang dar ka itu lo nagih pan lieur kaina ayo boros teh teka catur di jalana pawana suta sareng Semara Badran Laya Sapala Putra marantos dumugi nyata di negara Pringgandani anu kiwari nuju lumangsung saya mara belabar kawat adu jago nyaeta Raden Gatot Kasakiwari ngalawan patanang anu pamungkas
nyata ti negara Guha Kendra Kakasi Lodra Parisangga. Beki yakin aing kumaha kulan Arimi bakal kapemilik ku aing sabab aing anu jadi patanang anu pamungkas poe ieu. Gelis Arimi bakal kaboyong ku kaula. Patanang anu salajengna nyaeta Prabu Lodra Parisangka saking negara Guha Kendra. Da geuning. Ieu aing hayangnya. Ya, bener ilmu Bapak dewek lu. maka Eueun wawuh kaing. nu apaleun Eta tukang bakso di Parapatan kaing pan aing diboga hutang 50. nya bener Da nu nawaran deui kaing teh. nawaran kumaha Nyebek deui aing. lanjut Luar biasa leung Bapak aing kudu nagih. Heeh, yang juragan Gatot Kaca deui ngalawan Raja Orai lu. ya tak gitu Tapi kadang da teu hariwang aing mah. dari wang kumari akang Teu hariwang baheula ge pan keleutik kalawan naga persona segede kieu pisan lawan teh. ya bener akang Heeh. Teu lila geuningan komo ayeuna geus gede nya euy. ya Heeh. Ah, euy. Ulah hareup teuing, syup. Ieu Lodra Parisangka sareng Raden Gatot Kaca sanes Sumeradan banting binantingan. Lir muning rarakitan lir kuda papasangan. Sadayana para penonton surakampal hambalan ningali Raden Gatot Kaca pitotama sareng Lodra Parisangka. Hidup jago hidup. Wah, kurang ajar si Gatot Kaca. Inung maneh kaboyong kowe mayu wat. Oi, oi. Wah, oi, edan. Ya, oi. Oi. Dah. Kehe siang kurang ajar. Wat, lalalala. Olah. Walah. Ketenera aningali ketenera aningali ningali ingkang sami pada ngalaga iya ingkang ngalaga ingkang sami ngalaga Giri Lusi lan paingan Giri Gunung Lusi cacing paingan tesangka serebuk samerang nyamuk edan si Gatot Kaca. Loras itu Alah anjir aing teh gagah di negara teh aing teu lila di dieu. semuhun eta Jeung tibatan aing kudu mawa paisan kosong ka negara aing. makula Sabab aing cita-cita hayang kawin jeung Arimi aing. Hai para badega abdi ka dieu. Katingali biaing aleh sumuhun Gusti abdi ge sedih.
abdi geus sedih heueuh tajeng tibatan aing balik mawa paisan kosong leres wayahna Ibu Ratu Arimi tingali anu dipajangkeun dina papangungan anu mana itu Itu tuh. di mana badega keur lengah wayahna culik culik sae mangga ya kamu Ampura Arimi ningakeun kasadaya para penonton sanaos ayeuna waktos masih kene siang kumargi patanangna parantos seep ieu saemara ditutup jualan cerai payu pisan panitia jadi kedua sahabat atau panitia der we kadinya lah panitia ngomong naon aji abdi jualan panjang tapi teu kaharti sia cing naon atuh sia teraskeun sia ya kaulang name name datang sia karek dasar sia semua hendak kumaha patanangna parantos seep hiburan sia ya karek datang organ atau sia hiburan Baban lo kumalo cing karunya ka para penonton Baban pang-pangna nyata anu icalan anu name sumping maksudna teraskeun ieu saemara teraskeun kumaha patanangna ge pantos seep nah hidup pengalaman ucing ayeuna mah bebaskeun ieu saemara teh bebaskeun kumaha bebaskeun we saha wae urang mana wae ti mana wae anu memeka hoyong meka palai ka Ibu Ratu Arimi oge bisa ngalehkeun kaula salaku jago saemara bakal langsung ditikahkeun sareng Ibu Ratu atuh kedah widi heula teu kedah cukup kaula we teu kedah widi Ibu Ratu teu kedah sok kaula we sae mangga teu kedah ka Yanto teu kedah tegedah nguningakeun ka para penonton aya kalongaran ti jago saemara wire saemara diteraskeun hidup panitia lanjut aku cinta padamu panitia aing teu cinta ka sia kalayan patanangna dibebaskeun saha wae ti mana wae urang mana wae anu bisa ngelehkeun jago saemara bakal langsung ditikakeun sareng Ibu Ratu Arimi Ratu Pringgandani diantosan sajam kapayun upami teu aya ieu saemara ditutup sok aja daftar aya nu luncat nyata asta jinga sareng dawala anu bade ngadaftarkeun ieu pamanasuta abdi dulu itu ya jelema lu bu nu daftar teh nu kararieu ampun bade ngiring daftar mang sumuhun ulan bener bapak aing euy juragan Anom juragan Purbakesha bapak urang deula matak ulah camplak ka kolot teu tempo elmuna nya
kalaka ngobrol anjeun bade ngiring saya marah semohon lan saha anjeun lan ngaran abdi lan ya nya ieu mah Dedi Mulyadi rayina Dedi Halimi eta nya lanceukna Dedi Wananang minantuna Dedi Bolen eta Udah dari koswara. bade ngiring saya marah anjeun sanes bulan oh nu tukang sanes ye nu balik gitu abdi mah calo bulan oh panglayar semohon marketing sales abdi mah bulan nya saha nu bade ngiring saya marah aya bulan dur abdi saha namina nya Pawana Suta Pawana Suta semohon HDI ngaran teh da jelema ge HD mantep jalmina ge nya cik mana mangga diaturan Raden Pawana mangga tak iya kulat aji aing ngaran alus beungeut rambut kieu barudak gak jelas teh ieu barudak tidak jelas teh ieu saha anjeun nami kaula teh Pawana Suta Pawana Suta leres bade ngiring saya marah semohon Pawana Suta kulan panggilan sehari mah ulil oh jadi anjeun teh ngiring saya marah leres ari maksud jeung tujuan anjeun milu saya marah naon nu kahiji kaula teh bogoh ka Ibu Ratu Arimi ja pasti nu kaduana abdi teh hoyong gaduh putra itu Gatot Kaca karsa Gatot Kaca diakuana ku kaula teu sudi teuing aing gablek bapak juga sia dawala baru kana lain bapana bener tanda teh bapana dawala pana ge nyaho goblok teh iya adegan tarala wayang ujung ngahare bos eta jadi anjeun teh hayang boga anak Gatot Kaca leres lo beban daek boga bapak ieu oh tor yang teuing kumaha monya kaula boga bapak juga gitu dawala baru kana lain bapana meureun padahal bapana nya dawalanya sapananya nyaho belegug teh belegug mun laju mah teu mimiti dawalanya laju naon goblok laju dalang ali oh saya mangga apa kalau peraturan apa lamun maot teu sawios bener laras tega lara tega pati tega haling atuh duanana lan haling oh saya haling jadi juragan itu teh Gatot Kaca ahli boga bapak jiga ieu tuh hoyong teuing upami abdi komo sia baru kenalin bapana bener kenan teh haling tong tarik teuing karunya beungeut teh pikarunyaeun watir empo beungeut teh tingali apa kaula apa pamana mengker sae mangga Pawana Suta kaula mending balik ya ieu balik ka mana ka imah anjeun atuh jeung tibatan anjeun ayeuna cilaka ngalawan kaula mending ge kieu mending hidep ayeuna ngaku bapa ka kaula gitu jeung tibatan engke era teu sudi aing gablek bapa jiga sia teu sudi aing gablek bapa jiga sia dawala baru kana lain bapana meureun padahal pana teh bapana dawalanya koplok teh suganda dawala kios rokok apa ingan jempe wae
Cik hayang nyaho, raga paing sae. Rek ngalawan atau ini rang atau serang aing sae mangga. Laras anyen tega lara kasep tega pati tega. Puntennya bisi ya bapak kahidep jabala nyebut bapak aing. Sudi aing bapak aing juga sia. Edan sia. Dawala. Baru kenalin bapana meren itu. Padahal pan natanya bapana dawalanya. Anjir. Bukan tadawala. Batara guru. Punten kasih. Jikanya hok diherian was. Iya, wat iya. Lawanan itu kikituan we. Cibalik. Dengarlah cintarik saya mangga. Wat iya, was. Balik. Tetega kan jadi anak teh. Terus Yudi aing aku anakku sia. Goblok sia. Dawala. Baru kenalin bapana gitu. Padahal pandai teh bapana dawalanya. Anjir. Suganti si dawala. Kumbakarna. What was? Ay si cepot ke kalayangan janturan naon terus. Ayangnya baju siap. Ayo, what? Musik siap. Wah, siap. What? Aina stiker sayang kumampara. Barang Raden Gatot Kaca bakal dijamak dening nyata ieu pawana sutarek dijamak ku Raden Gatot Kaca. Ngadak-ngadak Raden Gatot Kaca leuleus lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan namru atuh sadada penonton rewas ningali jago rabuan. Wah. Oh. Halo, Paman. Kunaon? Lulus kaula Paman. Anjir, di kumaha? Teuing teh di kumaha jo lulus we. Model abdi teh kumaha jo lulus. Nya. Aduh, Gusti Nu Agung. Hebatnya gitu nyaho udah ke bapak bergug saja tuh melawan bapak rek kumaha sia teh campelak ka kolot kumaha sia nu campelak mah ya teu teh campelak manehnya mah ye kumaha Kasep Gatot Kaca ulah Paman daek dia ku anakku kaula teu sudi dawala baru kenalin bapana meren. Padahal ban bap geus goblok teh ceulik getek aing. Basuh we teh jeung ngaharewas teh teh. Jeung ngaletakan ngaceuli. Waduh, Paman. Mir bendra. Ieu ge. Barang sadayana para penonton oge para panitia ningali kanehanin Gatot Kaca eleh ku ieu denawa. Dewi Arimi kapopohokeun kiwari diriung ku Pardenawa bade diculiknya teku nagara ku Hakendra nanging salah sawios patugas ningali atuh diganjleungkeun kayaanana yen Ibu Ratu bade diculik ladra batur Ibu Ratu bade diculik alah cilaka alah punten pawana suta kumaha
Ibu Ratu dikepungku para denawar diculik kurang ajar pamajikan aing edan Wah. Bang dan ka dieu Bang naon abdi mah teu bangsat lain urusan bangsat ka dieu Bangsa. ka dieu nah ulan apa neta teh tadi ngahiji jeung ajeun sumohun aing rek nanya ka anjeun saha sabenerna eta palai uninga matak nanya ge nya heueuh saha palai apal iya lalajo ti mimiti atuh lalajo naon aya aing palai uninga teu teu nanyakeun oh sugan teh palai uninga Aja palai uninga. Yo pede. Kalau ditanya. paman lo saha eta denawa teh paman palai uninga ya hayang lalajo ti mimiti lalajo naon paman teuing mangga teh lalajo ka dieu wayahna Ibu Ratu Ari mirek dibantun ku kaula kana garah kaula tobat teh ngampun denawa lir bendra barang Ratu Arimi bakal diiwat ku Raja ti nagara Guha Kendra aya nu nyabat teh awang-awang lir satabana satahayam pana wulun lir hayam sina peting heulang duge ka Raja ora ngajengkang kaena wat punten Ratu Arimi teu aman di dia punten dibantun ku kaula ieu lah mana putrina euy Eta dipayun, Ha? dipayun. di hareup putrina haling ku hamba sahaya tuman teuing ledu kitu mah heuh ieu gegelis Cantik, sesa eta. hayu neng dibawa ku akang ka kebon jagung Naon atuh? ampun teuing denawa ayo neng daek dijadikeun nomor 18 ampun iyap iya bener-bener teuing sia teh rek nyopoti tuman teuing lho bener-bener teuing ha cinta padamu, aku sayang padamu, wow 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 wow, cinta padamu. Neng di mata ama neng, punten neng. Ayo neng. Dibabatku ye pawana suta. Atuh Raden Gatot Kaca saparantosna didamangkeun ku ingkang ibu terido yen ramana kada digentos ku denawa ibu batalkeun pertikahan ibu bahaya ibu datan nirata ngademan datan nirata ngademan manggulingan rana denera Pejuang mati-matian kepada keadilan. menaonan dengan mana sakit tuh mah aya kadaek tinggal daek keureuy maneh mah jang
nya geus alus segala rupana mah teu ngadaek heureuy jeung sawe heureuy mah ngan ulah jeung si Ali wungkul Cik Ibu Ratu bade kumaha Ibu Ratu Arimi iraha kaula bade nikah jeung salira Ibu tolak Ibu kaula teu hayang boga bapa jiga kitu Ibu baru kana lain babana mah hayang dikecerak ku aing Mun dagor ku tanya nya hode dagor ku helm sawa aing ra Ayo ngareos. ulah Ibu bongan idap kasep katot kaca secara hukum Ibu teh sabenerna geus jadi milik Pawana Suta dabongan anjeun anu nyieun aturan saha-saha nu ngelekeun anjeun bakal langsung ditikahkeun ya kapaksa Ibu nurutkeun aturan nyatak anu dihareupeun ieu teh salaki kaula katot kaca salaki Ibu ulah Ibu cing hawatos ke Kangjeng Rama Bima nah atuh kasep cing emot hidup teh salaku satria ari satria teh ulah harung gampung ulah getal sarupateun kahiji kitu kaduana anjeun kudu cumpon kana janji satria teh dimenangkeun luncalinci loncat mulang udara tina tali gadang manya salaku satria kidap kitu kasep anak Ibu Raden Gatot Kaca emut kana Purwa Daksina ari Purwa eta wiwitan Daksina wakasanana emut yen satria tadi kengengkeun luncalinci luncat mulang darat tali gadang kalayan kebersihan hati Gatot Kaca malum satria piningit ngarumpuyuk di payunan ieu Pawana Sutaras emut parantos ngahina Raden Gatot Kaca sadar kana kalapatanana itu ujaring carita Pawana Suta Bapak mangga Kangjeng Rama salira gaganti Bapak kaula Kangjeng Rama Bima kaula bade disiksik dina maca dicacak diwalang-walang nyangakeun salira bakal diaku Bapak ku kaula nah daek boga Bapak jiga lentah teu sawios daek boga Bapak jiga kieu sawios teu gengsi henteu palahan kaula hapunten kaula parantos kahina ka salira parantos campelak kalangkungan ningali kana syariat salira dedeh teuing kasih waktu burung dirawut di pangku ku kaula tina karedoan manah oge pasrah kana segala rupa perkara ieu wujudna Pawana Suta Pelika Jati pulang ka asal Dadia Arya Bima deui nur cahaya sesekar iwang nur cahaya sesekar iwang cahaya gilang gumilang obat Kenapa? Anak aing Gatot Kaca luar biasa siatot ngapunten Kangjeng Rama dihampura ku aing weh berat itu tukang sicepot jeung Rama aganda mang waduh Kangjeng Rama hampura aing tot geus ninggalkeun sia teu bebeja Arimi hampura aing teu sawios panutan da kaula mati mimiti salira dongkap ka dieu ge kaula mah parantos terang
Ibu Uninga apa kasep Uninga di mana apa ibu malah lanjut ti mimiti selah aing dibawa lu Punya orang. ampura aing arimi ningakeun ieu karaton lain hartina cul kewajiban aing selaku salaki tapi aing maraban anak pamajikan telain ganung harti ku lahir wungkul tapi ku jeung batina sangkan leuwih deukeut ka umur bengalam tina mangsa sauyunan sakulawarga sangkan salamet dunya jeung akhirat ngajalankeun sagaloba parentah pangeran kumatak arimi urang diajar deui jeung aing yang sakumaha endahna basa moal bisa ngagamarkeun kabagyaan kulawarga Jembar Juragan Bima Laras itu anu kiwari parantos ngahiji deui sakulawarga bersatu semuhun. sing horeng segala rupa ge ku persatuan jeung kesatuan mah bisa rengse segala rupa perkara nya yang sakitu we teh Kang saparakan jahapunten tina samuda kalepatan hatur nuhun.